Sabarana mah ningali syariat oge nya isuk-isuk teh demendung. Tapi da ieu geuninganan seusehaneun nya mun teu dibeberkeun kieu. Komo meureunnan kalakah baunya diantepkeun dina baskom jiga kieu mah. Tah jadi isuk ieu teh ku aku teh dipoekeun weh. Sugan jeung sugan ieu kabeurang nanya bakal aya panas. Da geuninganan heueuh ai ningali ngayuk-yuk teuing mah kitu nya sok teu gararena. Tapi ieu geuningan sebat kieu kana sirah teh sing puruluk. Meureunnan ieu teh nya gerimis turun deui. Atuh mau tidak mau daripada ngucrak deui mah da ieu papakean teh menang ngeringkeun. Dipindahkeun we itah si sampayan teh nya ku aku teh kana nu ieuh. Keun we lah ayeuna mah meureunana nya aya di nu ieuh-ieuh teuing mah. Sing teu pati kapanasan oge meureunnan leuheung we henteu kahujanan teuing. Tapi da keukeuh we ai papakeanna mah ku aku teh lanjut we dibeber-beber. Da apal meureunannya semakin usum hujan semakin loba ieu seusehaneun teh unggal poena teh. Sabenerna mah ieu teh nagantungan oge karek diangkatan tadi. Dan nya eta geuningan nu teu garing-garing. Tah ayeuna mah beres lah diantepkeun aya geus kitu mah terserah pokona mah rek garing rek moal 2 poe 3 poekeun we pokona mah. Da geuninganan ieu hujan mah kieu wae we geuninganan tuh muruluk. Tah ayeuna mah pinah we aku teh ka dapur. Ieu cek tadi nama ieu teh rek ngisikan ya. Tapi keukeuh ieu teh geuninganan mangusum hujan tapi cai mah malah saat jiga kieu. Jadi ieu cai teh ngan ukur dina wastafel anu saat ai kana bak mah henteu geuningan aya ngerelek-ngerelek oge. Tapi da aku mah tara ngisikan pake cai ieu teh kitunya ieu teh cai ti sawah cenah. Jadi dialihkeun we ayeuna mah aek ngaberesan heula ieu parabot da kamari teh ieu teh. Gegeroh ieu teh tapi can diambihkeun kana rak. Ayeuna mah kieu we ieu mah nya ngapikeun parabot teh jiga kieu. Heuh kumaha geuningan rek ngisikan teh jadi engke we antepkeun lah kisikaneun mah cek aku teh nya. Pasti eta teh kudu ngadon ka cai batur mun geus kitu teh. Benerna mah eta cai nu ngerelek teh nya di zaman teh eta teh bersih. Beda kitu geuningan aya aku mah da kumaha geuninganannya. Pati korot teh sok rada bebeulieun komo ujang nyangu mah kitu nya kudu we eta cai teh nu herang geuncelang. Tah ayeuna mah lah di daripada para rusing ieu teh tadi teh nyimpan dodol ayeuna geuningan si dodol teh geus pantar kieu herang. Leuleus ayeuna mah teu teuas deui cara tadi tah ieu teh sebenarnya tah tadi nya geus rada tiis ieu teh diseupankeun. Maka oge teu ngerepeng lah ayeuna mah urang nyaneut we geus kieu mah. Aku mah kieu teh nya mun ngadahar dodol teh jadi kudu dodolna teh leuleus kajenting eta dodol geus teuas kuduna digoreng deui atawa diseupan jiga kieu. Arek we ieu teh laju di dahar deui nya. Ngaran-ngaran dodol rada teuas mah aku mah sok rada hare-hare kitu nya keun we antep. Rada ngadahar tah ieu teh nyaneutna beres ayeuna mah arek kapipir deui we ieu geuninganan hujanna rada root deui. Da ieu teh boga nu begar ieu teh dipipir teh sebenarnya geus babaraha poe ieu teh meganna teh. Hari indungna mah geus turun ungah wae ieu teh ngan aya anakna mah teu bisaeun meureunannya turun. Tah ayeuna mah rek diturunkeun heula we ku aku da kumaha deui meureunannya. Daripada ieu sing purulu ka handap ieu anak hayam beusi marali salah. Tah ayeuna mah da sieun disamar ku indungna tak diturunkeun heula we indungna ti heula. Kakarek we ieu geus kieu mah nya anakna dicomotan ku aku teh hiji-hiji. Tah pokona mah kieu we nya teman-teman aku mah hirup di kampung mah. Aya domba aya hayam ieu teh ngan ukur pulah ieu teh nu can kacumponan.